Abdi Hendri Setiawan bade ngajelaskeun ngeunaan nelayan. Nelayan nyaeta pademelan jalma anu milarian lauk ka tengah laut. biasana teh bisa di cai laut atawa cai tawar. Biasana anu ditangkap teh biota anu aya di dasar laut. Pertos lauk, kukudian, Cumi-cumi, gurita, keuyeub, udang lah seueur hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Hendri Setiawan, Abdi Ari Riyadi. Salam orang Sunda Sampurasun. Abdi sareng Hendri Setiawan di dieu bade ngawawancara tatanggi abdi nyaeta nelayan. Nyaeta nu namina Bapak Uhan. pademelan Bapak. Ikan. Nangkap ikan lah. Lamun ka laut saha wae anu angkat ka lautna? Nyangan doaan be si budak Elin Tempatna di mana? pintu cagar alam gitu. Mohon Bapak hoyong jadi nelayan sebagai pademelan Bapak. Daripada malah Bapak eta di kapan jadi nelayan? Jadi tahun pademelan 60 dari tahun 60 lah tahun 60. ya can kawin gitu. Kumaha Bapak ngajalankeun pademelan nelayan ngajalankeun anak kumaha lah gitu. ngajalankeun anak aya nama da bapak mah teh gaduh parako jadi Alat janggol buburu sisina sistem janggol gitu. Naon buburu komisi cuman 20%. Komisi. Punten bilih aya kalepatan kecap Kalepatan kecap anu teu merenah. Hapunten bilih aya kakurangan kalepatan ti ti abdi. Abdi Hendri Setiawan. Abdi Ari Riyadi amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.